masukan teh Mang Ohang teh kasep aja. Rungkat Siti. سيدنا محمد طب القلوب وعافية أبدا وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعافية أبدا وشفائها ونور الأبصار. Tong lehoan ieu. Cek. Ohang. Wah jadi itu Ali ya sa. tapi mentara di nuhip. Engan. Karunya tah paledinya. Tara biasa versi terlalu berlebihan. Aduh. Ya Allah, ya Rabb. Araya kehalangan sih. Tuh jadi kehalangan. Ya, pinahkeun deui, pinah. Buru-buru aing dicari kalian. Itu anu aya mah nu kiri hiji deui. Ya sok. Berarti sakit dia. Sok. Balik ke mana Bu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Masih siap? Siap. Masih semangat? Setengah 12. Jam tayang abdi biasanya jam 10. Tos lungsur setengah 11 tos beres. Iyo tos jam 11. Aja. Cek hoyong mik urut Mang Ohang. Kesapain urut. Tong di hewan ya, tong di hewan. Cek. Coba ditutup ehona A nu kasep tukang son. Cek. Nah, cek. Tribal angkat setik. Abdina ieu sawantena baju batuk. Serak seksi gitu. Assalamualaikum. Cek. Tribal angkat deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu rawasin anu mana? Anu tiras Mang Ohang. Cek akang mah yang ada. Cek akang rawasin, cek abdi mah teu rawasin. Urut Mang Ohang. Abdi masukan teh Mang Ohang teh kasep aja. Rungkat Siti. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung abdi kudu malik ke mana?
Iya tadi dia jamaah seueur di ditu seueur mau hang kudu kumaha ieu aming enakeun. Ulah turun Mang Ohang teh kaci. Pokoknya mah malam ini Mang Ohang mendapatkan satu anugerah. Atuh bisa sapanggung jeung nu geulis Mang Ohang sa. Kera abdi ieu musibah sapanggung jeung nu ompong coba. Masaimu sakali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kompak, siap sekali deui. Angkat deui tribalna aa nu kasep nu bager nu soleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raya, Ibu, Ece, Akang, lain hari manggil ibu kah, Akang, iya masih setengah jam 11 rid, oke nih calik di dia, siap kene. Itu mah pembunuhan secara pelan-pelan. Badai ka mana ieu? Hamdan wa syukron lillah. Amma ba'du. Cek. Cek. Iya saya baterai aja nanti ya mau hang. Urut deui. Subhanallah. Mukadimah bade ngiringan wae ka Mang Ohang. Cekap kuno ti payun. Dato sungi abdi natunduh. So jaget terus teu jelas. Ripuh. Ningali Mang Ohang ge jiga aki-aki. Biasana ya teh Kang Aris panitia upami soca abdi hoyong normal deui. Biasa namaku luak white kopi. Apunten Kang Agus. Sanes nyuwunkeun ieu mah ngawartosan. Luar biasa ieu teh lembur naon namina? Padega kecamatan desana. Hah? Cipangebatan. Cipang Ramatan. Atuh abdi nyebut Cipangebatan meni molotot si eta. Da abdi mah teu apal atuh da lain urang Cipang Ramatan. Daramang sadayana. Aya nu calikna bari nyang hunyar aya. Anu sila aya. Anu embok aya. Aya. Nu nangkep tukur aya. Aya. Nu nyepeng budak aya. Aya. Nu nyepeng tilas keluar budak aya. Ya Mang Ohang bikin deui ka. Geus. Tong dioprek deui ya geus kareunah ya. Muji syukur ka Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini bertepatan tanggal 4 Rabiul. Selama abdi ceramah ka mana ka ditu ka dieu
baru pertama kali ditemani seorang kehula, ditemani seorang pemuda tampan. Namanya itu bukan Ohang, Ece. Namina teh Deni Mulyadi. Kenapa dipanggil si Ohang? Karena ompong, Ece. Pohang, mohon. Tapi luar biasa dengan kepohangannya bisa menghasilkan pundi-pundi uang. Luar biasa. Kamari abdi ibu ngawas di daerah Indramayu. Panggung agung dipasihan ku panitia. Cangkung wadal gagah. Saya penasaran bertanya sama panitia kenapa ini panggung terlalu berlebihan, meni gagah, meni wadal, datar aya mu balik edan. Cepanitia hapura cenah Bu Haji lain abdi nganggap Bu Haji edan. Bapak mah cenah nyieun panggung badag teh kamari tas aya artis. Saha nu dionangna Mang Ohang. Jeung saha deui jeung Lesti. Sabaraha mayarna Mang Ohang 20 juta. Curik abdi ojo Mang Aris harapan panitia. Bari nepak dada nasib abdi meni beda jeung Mang Ohang. Dabuhan Mang Ohang mah artis abdi mah lain. Abdi mah digedekeun di pasantren, dilahirkeun di pasantren, bisa kieu teh ladang di pasantren tapi can pernah payu 20 juta. Kirim Mang Ohang teh abdi harita. Panitia nyebut bayar Mang Ohang 20 juta berarti di dia gitu beda 20 juta ke Mang Ohang mah. Tak gening Mang Agus hari ke abdi mah hayang 8 juta ge ditawar deui. Subhanallah. Alhamdulillah 1 gelas luwak white kopi. Terus ayah di payunan abdi, terima kasih AA. Eta kumis menikah tuh rapih itu. Hatur nuhun Kang Agus tos ngusahakeun aya kopi ngan ieu teh angen abdi teh Mang Agus ditata di teh peurih. Teu kuat can cager-cager ti mimiti datang ka dieu tepikeun ka ayeuna peurih angen teh teu cager. Biasana teh cagerna teh ku teh pucuk gitu. Naon AA menik teu ngicep-ngicep belum abdi. Si Haji kan bogo kade. Subhanallah. Terima kasih kepada Master of Ceremony. Mana MC nu teh? Oh eta kasep pada Mang Ohang mah. Ka Mang Ohang deui, ka Mang Ohang deui. Kayung Yun di maningali Mang Ohang teh aja. Multi talenta. Beda jeung abdi multi talentan. Wabil khusus nu abdi dibanggakeun panitia penyelenggara anu nelpon ka abdi teh Kang Aris. Selama ini abdi belum tahu, belum hafal nu mana Mang Aris teh. Kayak ripuh Mang Aris abdi rek saha nu mayar. Kayak Mang Ohang geuning ngaran urang tadi disebut di dieu. Hatur nuhun ka Mang Aris panitia penyelenggara wabil khusus di Lebat Bumi panitia seueur para kiai, para ulama, para ajengan. Doakeun ibu di lembur naon ieu teh? Di lembur padega para ulama, para ajengan, para kiai, muga-muga ku Allah sing diparanjangkeun yuswana.
Kunaon geuning abdi ngaduakeun ka ajengan sing panjang yuswana sing panjang umurna. Keeng lamun dipadega tos teu aya ajengan, keeng lamun dipadega tos teu aya ulama, reka saurang miguru, reka saurang ayeuna menta piwuruk agama iwati ka ulama jeung ka kiai, teu aya ulama teu aya kiai, keeng matang abdi mah ngadua ka Allah, Gusti panjangkeun yuswa ulama nu aya di padega. Daripada ajengan di padega maot ti heula mah mending RT heula. Aya Pak RT aya? Nu mana aya RT? Oh eta. Subhanallah. Daya nu naon? Oh. Dadah teuing Pak RT da abdi mah sanes ngaduakeun Pak RT kudu engal maot. Sanajan ayeuna ku abdi di jurung-jurung RT kudu maot, ari can ditangtukeun ku Allah mah umur RT. Mohon Bu. Bu. Ojo. Araya. Ibu aya. Bu aya. Bu aya. Cenah Pak RT mana nyeri hati ku Bu Haji didoakeun maot. Pak RT. Boro-boro ku abdi sekalipun Pak RT meminta ke Allah, ya Allah abdi hayang maot ayeuna can waktuna ku Allah di maotan memual. Da umur manusia ngan urang ulah sok mopohokeun kana maot, lain kana kolot. Naon eta budak? Ulah sok mopohokeun kana oh da ayeuna mah ngeuceuseur anu maot ngadadak atuh teu udur heula. Peda corona lain, memeh corona oge seueur jalmi nu maot dadak. Teu gering heuh. Bukti Ustaz Jepri Al-Bukhari. Pernah ibu mendengar nama Kiai Ustaz Jepri Al-Bukhari? Terang? Pernah tepung tak? Dina naon ibu ningali? Ustaz Jepri Al-Bukhari nuju tenar jiga Mang Ohang. Ilmu nak tadi nanti artis Ustaz Jepri teh jadi kiai teu beda jeung Mang Ohang. Artis Mang Ohang ayeuna jadi ustaz. Kortenar Ustaz Jepri Al-Bukhari maot ngadadak teu udur heula alatan kecelakaan. Bu Mang Ohang oge. Geus amin atuh. Maot ibu ulah sok di poho-poho. Ada lagi satu artis yang namanya Haji Darso. Anu ngalagu mapai jalan. Satu bantuan dah capek. Mapai jalan. Ngajuk-juk ka hiji. Tak eta teh nu ngalaguna Haji Darso. Ayeuna teh taroskeun ka Mang Ohang. Haji Darso teh tos teu aya maot. Maotna ngadadak teu udur heula. Menurut penelitian dokter, Darso maotna alatan capeun mapai-mapai jalan satapak waktu. Atulah si Darso mah ditanya teh kalah ngalawan reka mana Darso mapai jalan satapak. Cicing capek kalah naik kana tanyakan burangrang. Reka mana nyusul ka bogoh jauh. Mawa naon mawar bodas. Tenepi ieu Darso kaburu capeun akhirna ngagoler dina amparan sajadah. Mata hampura Pak RT masalah maot teu aya nu apal. Betina mah teuing abdi paneuri maot teh RT nu dipayun. Teuing sebalikna RT paneuri mung kita lah. RT dipayun abdi paneuri kitu we nya. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Terima angkat asalin. Lanjut. Masih siap? Kemana? Ibu ilmu atas ku Mang Ohang. Ngan abdi bade naroseula ka ibu ka bapak. Tujuan bisi salah. Ibu di bumi ka dieu bade naon? Hah? Supaya di dia pangajian mingguan. Sok ieu jamaahna. Geuning ayeuna mah di loba kieu. Tuh nya hayang nempo Mang Ohang. Ya ulahmu badir eta lengkah. Ulahmu badir bapak eta leungeun anu make bapak dikempatkeun ka dieu. Rek naon tujuan ibu ka dieu? Satu, rek milari ikhlas ibu ka dieu.
Dipaksa ku Ustad Agus, dipaksa ku Mang Aris, dipaksa ku panitia. Aya nu maksa? Rek naon atuh cek ka dieu? Kok kitu rek mana balik? Rena mau kemana engkau Rena? Aya si Elsa di dia. Ya Allah, ibu dipaksa henteu, nu maksa teu aya. Kenapa ibu bisa ka dieu, bapak ka dieu, jauh ti imah ka dieu? Iya semua adalah maksakeun. Kompak. Kurang tarik. Kunaon bapak eta diharudum gitu. Lain bari teu nyora geura. Batur mah tarik maksakeun. Ieu mah kieu. Walau disebut ceng-celengan ndak usih. Hari nyora henteu itu. Subhanallah, dengan dasar maksakeun bari ikhlas. Satu, pengorbanan lahiriah, pengorbanan dohiriyah. Ibu kadieu adalah maksakeun. Pengorbanan batiniah ikhlas. Naon Bu? Ibu ikhlas kadieu. Rek naon cenah tadi teh kadieu? Rek tolabul apa hadiah yang diberikan oleh panitia? Ternyata cek ibu tidak ada panitia tidak memberikan hadiah. Ngan aya nu mere hadiah, nu mere pahala ka oce jeung ka akang. Saha nu merekna Gusti? Apa yang diberikan oleh Allah terhadap urang padega nu angkat kana pangajian, jalan untuk masuk surga. Hoyong ibu ka surga. Geuning balik deui rek ka mana? Saha ieu teh namina? Balik deui. Jika istri ngaat mau teh pucuk. Eta teh Pak Kadus. Hah? Pak Arul. Adul. Adul naon? Dul Majid. Pengadul ka masjid. Ma Adul. Itu udah sih Bu, atuh Adul teh naon? Abdul Adul. Abdul berarti eta teh kudu dikaitkeun lamun ngaran Abdul kan Asmaul Husna. Abdul naon ieu? Abdul Gani. Oh, mudah-mudahan sih jadi jelema beunghar. Kapan Gani teh tina Goni ece jadi Abdul Gani. Ngan di abdi mah aya ngaran budak ngaran teh si Gani. Ku abdi teh sok diprotes, jangan nge Abdul. Ari Gani teh Asmaul Husna tina Goni. Acan moal Bu Haji abdi mah moal make Abdul da ngaran abdi mah lain tina Asmaul Husna. Kunaon gitu? Oh da cenah abdi mah pedang ngaran Gani, pedang indung abdi. I bapak abdi Angga, indung abdi Nani, jadi abdi teh Gani. Oh. Kumaha ceng teh lamun indung maneh mumun, bapak maneh iding muning. Wah aslamun bapana Abbas indungna Kokom anakna teh jadi. Kalau pakai tanu leuwih goreng jeung leuwih geuleuk, bapana Tata indungna Ai anakna teh jadi. Mantan sing harane ngaran budak teh Ece. Ulah sok pararadu, pararaya, ngaremoran budak teh tatangga abdi adi lanceuk 3. Mangsa eta ngaran budak nu 3 lalaki meuni karasep. Eta macan nu panggedena si Jaja. Adina saha eta si Lili. Ari eta nu bungsu si Keken. Jadi Jaja Lili Keken babari ngagorona teh Jali kan. Datang budak na TKB. Naon eta aya jauh sagala. Teh pucuk, Pokari Sweat, Mang Ohang tadi diberi teh pucuk ente. Pokari Sweat, kopi, susu, beda nasib. Bongan we udah tadi keur ngajina Mang Ohang mah hayang we kalalaki deui. Ari urang mah mun disepirakeun nya ceuk. Muhun ceuk. Icing abdi teh da awewe lain lalaki nyeri hate Mang Ohang. Oh ya we nu dibangga-banggakeun teh lalaki. Ari awewe disopirakeun. Ingat, kita negara Indonesia. Punten Bu, di negara Indonesia aya peringatan, diperingati ku sadaya seluruh orang Indonesia ngaranna Hari Sok aya peringatan Hari Kartono. Cing, aya peringatan Hari Ohang. Kagola
Nu kadua aya deui peringatan di negara Indonesia sangkutanana jeung awewe ngaranna Dharma Wanita. Aya peringatan Dharma Pria. Aya peringatan Dharma Aris teu aya. Dugikeun ka surga ece al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di bawah telapak kaki. Tidak diceritakan di dalam Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Surga di atas kepala bapak. Ayat ke ayat. Hidup ibu? Hidup aja? Awas kang hayang soleh pamajikan maya. Cewek mau cantik modalin. Cewek mau soleh ajarin. Cewek mau taat. Benar eta teh cu. Cewek mau cantik. Itu yang ngomong orang mau nyeri hati. Ojo. Sok abi baik naros capek mana rumah tangga awewe jeung lalaki. Capek ha? Awewe maneng tak neng ayeuna mah parawan keneh. Status neng parawan engke nikah neng akan beda, status neng bakal berubah. Nu tadina parawan jadi pamajikan, nu tadina bujangan jadi salaki. Moal kieu wae hirup teh neng akan berubah. Geus rumah tangga leuwih loba kari. Capek na awewe karasa geus rumah tangga full awewe mah digawe ge 24 jam. Berang nyamel ti peuting. Kopak berang nyamel ti peuting. Berang nutu ti peuting. Ih atuh karasa bareng ku aja tamu ka budak leutik aja di ais budak. Datang ka imah digolerkeun budak ceurik koceak. Manya ade direrepeh ku jabong beledug. Salaki teu bisa ngarerepe, sanu bisa ngarerepe awewe karena awewe punya satu senjata cairan anu mampu diadaptasi ku budak ngaranna ASI air susu. Ibu gaduh air susu. ASI gaduh. Sae henteu. Tong lepet aja karena susu mah. Yo cek, ieu mah teu apaleun. Tong peot ari susu mah hepet. Naon cenah cek? Sapa lamun dibere susu boro-boro budak komo kolot sok ngajejeng ngajejeng naon? Ngajejeng. Bari jem. Budak tengah putih cek inu teh bager ka dieu soleh bager ieu nenen cu. Ginyel budak teh ngagenyel kana papantel susu indung tepikeun karehe. Bapana kumetap. Bapana kumetap budak geus rehe bapana ganti ku goakan. Cek bapana teh Manya ade ku pamajikan diantep merencek-rencek teh. Bapak kaneng era ku tatangga. Ka dieu sampeun ke dieu nganggur sabelah deui. Sok parasmanan jeung budak Pak parasmanan. Tengah peuting inungna jeung bapana jeung anakna meniri pabelit. Marebutkeun eta pepentel. Nu sabelah ku budak, nu sabelah ku bapana tepi ka hulu susu teh offset. Ari kutangna lueureun dadang susuna hanapeun bujal aja. Subhanallah. Ibu panitia jamaah semuanya. Urang kembali karena judul memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi ngan ieu teh teu akur jeung tema. Dina ieu mah nyebutna teh Maulid Nabi. Abdi mah tadi papanggih jeung si Ninit di Tongoh. Nini mereka mana? Muludan. Ari di dieu Maulid. Ari nyebut salah teu. Nu biasa si abah kana pengajian kana mingguan masuk make sarung. Ari kana mauludan masih abah ini kana pengajian mauludan mah menikat gaya make celana panjang badag teuing ditalian ku tali rapia. Sini nih nu biasa ini kana pengajian mingguan make sarung jeung
nining ka nu tadi nasok make sarung jeung samping da ayeuna mah nining zaman now zaman naon ini kana muludan teu make sarung jeung samping balik tak eta si nini make celana leg kompak atuh celana leg lalajo hadro jeung genyering eta celana legging dipake ku si nini dina waktu penting tengingetkeun eta bitis si nini geus jiga suling tinggal tulang kurang daging akhirna si nini dikoet ku anak kucing dikoet ku anak kompak dikoet ku anak eta nini make apa ece legging tuh naon ari legging teh celana merecet ya jang nih apa sok ningali nu ngomong ujang celana merecet ari legging teh jang lain celana merecet legging teh celana lepet gegeleun an Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sekali deui tingalikeun cinta urang ka Nabi Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik ya Allah ya Rabbi kunaon atuh janten doronganana motivasina ieu panitia betikieuan yakin ieu panitia mahal hargana bisa kikieuan teh lain meunang cai herang lain meunang cidu menang ngayakeun dunia dikorbankeun harta Pak Agus oge di Bogor belaan balik ka dieu darek naon muludan tena dipasangkeun batu rumah alus ge bangku terpal panggung mani hade kieu ece ieu semua memerlukan biaya pengorban ibu ge ka dieu pengorbanan lahiriah pengorbanan maksakeun pengorbanan batiniah adalah apa yang jadi dorongan, apa yang jadi motivasi tadi kata Mang Ohang adalah mahabbah. Naon Bu? Kompak. Naon ari mahabbah? C-I-N-T. Cek Mang Ohang tadi rasa cinta pada makhluk sepauhan kena bantuan apa tuh mau halis nyalanya rasa cinta cek tong ting launan cek rasa cinta pasti cek sok mau hang rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini terus tetap suci dan abadi takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa sama-sama renung karena ngajak kasih itu oh dan leungeunna ka dieu awas abdi mah butuh tungtung na unggulnya cek tadi kan deui kan rasa cinta pasti sok semuanya pada makhluk takkan hilang selamanya sampai datang akhir masa sama-sama renung anu video si kantong kalau mau lohok wae eraku kumis renung kan aduh
nyambung da jeung jurig TV mah. Eta teh lagu baheula nya cenah. Abdi mah asa emut asan teh da abdi kelahiran tahun 78. Jadi inget gitu. Rasa cinta kepada Nabi baginda Muhammad sallallahu alaihi Wasallam. sungguh sangat ajaib. Bu, sangat naon cenah? Kompak sangat naon? Ajaib. Saya mau bertanya, ibu pernah bertemu gak sama Nabi Muhammad? Ibu pernah sareng Kangjeng Nabi? Ibu pernah netep Kangjeng Nabi? Ibu pernah ngusap salira Kangjeng Nabi? Kenapa kita begitu berat kecintaan kepada baginda Nabi? Karena ada perjuangannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Sedangkan menurut logika lamun urang cinta ka sesama lalaki, ka sesama pasangan, yakin kudu diawali dulu dengan bertemu. Geus pangi pasti aya rasa hayang, geus hayang pasti aya rasa bogoh. Benar Bu? Tak kenal makanya tak sayang makanya tak. Begitu pepatah lamanya. Kalau sudah kenal pasti kamu tahu. Kalau sudah tahu pasti kamu mau. Lalu cinta pun datang. Ibu pernah tak nguping lagu eta? Iraha lain ayeuna ayeuna mah eukeur nembe. Kayak ieu teh ibu teh laloyot tos taruang dajan. Hah? Dajan oh sami da abdi ge ku Pak Agus dajan ditawaran. Kita tadi abdi di luhur teh geus aya meureun 2 jam aja. Ngahulang we. Aya cau, aya jeruk di luhur teh. Aya apel, aya buah pir dipelongkeun we. Cek Agus teh kunaon cenah Bu Haji meuni teu ngaleueut gila. Sanes gila Pak Agus. Abdi teh dangar agap hate ingat ka salaki. Abdi mah teh biasa barang dahar sorangan mata kitu teh kardusan we Mang Agus. Subhanallah. Ibu tidak ada putusnya cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda cinta urang ka salaki. Abdi rek naros ka ibu ayeuna aya keneh bogoh cinta teu kacaroge. Aduh tak bener. Saha nyebut henteu mun ditarik dah. Bener bagus jujur. Sok ayeuna akang bogoh keneh ka bojo teu. Normal kan. Lamun akang nyebut bogoh keneh ka bojo modus hoak. Sok ayeuna geus kolot pamajikan akang naon atuh nu dipikabogorna ku akang. Awak geus peot. Susu ge geus nampuyak di ceplokno. Di bawah ngarengkol keplok. Di bawah nyangkere bahe. Kenyot kalah nyelap nah huntu. Dan be bapak hitung-hitung dahar masuk urat. Moal aya rasa bogoh neng yeuk matak tong ngagugu we bogoh jeung cinta. Geus rumah tangga sabulan 2 bulan nu ngaran cinta ka salaki memang masih aya. Satahun ka ditu leungit cinta teh. Kunaon Bu Haji cinta taralila dan cinta masuk keuna ku seep jang lain setan. Yes, si pejang mah banyak cinta di dahar setan. Cinta masuk kayak seepna. Ya Allah ibu merasakan memang ketika salaki masih kena cinta ke abdi loh, manja dan mesranya luar biasa. Abdi mah bageula ku salaki teh disebut mage yayang. Ayo nama inung sia. Nyeri teh hate teh bageula mah aduh balaman pertama salaki teh teu sare. Nah hayo we ningali ka abdi bisi dicocok reungit. Dicocok reungit tarang abdi eta ku salaki digebung. Riot ya pos kadon yang ayo nama boro-boro Riot modar sia. Malaman pertama maneng meni manja Bu Haji meni era boro-boro hayang pasre hayang hitut gitu wadi teu kuat meni geus mulas hayang hitut salaki nutur-nutur wae lumpat keluar sugan teh nuturkeun melu ari di luar kalepasan dut hitut salaki teh geger ya yang hitutnya meni borong lalai abdi era ecuk rek ngabohong kumaha da
kanya nguan cek abdi teh enggak entut. Ai balucan pak entut. Ayo nama boro-boro ece hayang teh hayang ge rumah tangga geus kolot mah loba pasea, loba kapusing dilapiaskeun ku hitut pagede-gede. Salaki di dapur, tut. Temal ku pamajikan anak di tengah imah, bro. Terojol anak-anak, pret. Kompetisi pagede-gede gitu. Ya Allah, kunaon ibu cinta urang wajar da urang mah sesama manusia. Ari ka Kangjeng Nabi mah moal aya ilangna. Sok ibu lamun ibu nyebat-nyebat nama Kangjeng Nabi, mau sholawat ka Kangjeng Nabi, nyebut-nyebut jenengan Kangjeng Nabi, salaki sok timur wantara. Sok timur wantara. Eta ojo keur ngisrika menyapa Kangjeng Nabi. Ya Habibi, ya Muhammad, ya Habibi. Muncul urang nama oh kasihku ya Muhammad. Torojol salaki kanyahuanku salaki rek dicarekan moal ece keur kikituan. Dicarekan moal. Tamuruan moal. Moal paling jeung salaki teh dodok mama bageur geuning mama teh meuni beki cinta wae ka Kangjeng Nabi. Bapak mah meuni bungah ningali mama terus-terusan maca sholawat. Tapi sabalikna lamun ece keur ngistrika nu disapa lain Kangjeng Nabi, hayo we ece teh ya Muhyiddin. Ya Muhyiddin. Yakin ecek ditajong ku salakina. Ari sia rumah tangga teh jeung saha? Hayo we nyebut si Muhyiddin. Ya Allah. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Begitu besar kecintaan baginda Kangjeng Nabi kepada umatnya, urang oge kudu leuwih cinta ka Nabi dan Nabi ge cinta ka urang luar. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Mangkang kita tadi maca sholawat barokah maca sholawat sakali maca sholawat 10 rahmat dibikeun ku Allah. 10 kali maca sholawat 100 rahmat dibikeun ku Allah. Komo malam Jumat bari ngusapan bujur salaki teh. Osok maca sholawat bari maca sholawat ngusapan bujur salaki. Osok tara. Tak boro-boro aja api ge tara. Engke mah cicing cak malam Jumat teh tong lalajo wae si Elsa. Tong lalajo wae si Andin. Tuh geuningan ikatan cinta budak apalan. Da inungna eta teh sok nyontohan. Ayeuna mah kitu, hayang maca Quran teh kapan ka budak heula mapatahan jang. Cicing jang mamah rek maca Yasin, ek tadarus. Ek ngiriman ka bapak nu geus eueuh kujang cicing di mah bisi ikatan cinta maju pamah bejaan. Kakarage tilu ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yasin wal Qur'anil hakim. Gorok teh anakna di tengah imah. Mama si Elsa maju, sadaqallahul adzim. Allah ya Robi ece engke mah malam Jumat teh lobakeun maca sholawat lain nalajo si El. Apal ece sinetron eta. Aya nu apal aya nu henteu cek atuh akang teh memeh-memeh mau teh apal-apal si Elsa. Apal-apal si Aldebaran kasep si Aldebaran teh cek. Mun diperebutkeun. Urang teh teu wawu tapi aya we mikiran si Aldebaran. Abdi ge ceurik kabari asa naon mun salaki abdi jiga si Aldebaran. Taketa ari ke anyar kawin ka salaki teh kasep abdi ge geulis atuh. Ngan ari geus kolot mah nu kasep sok jadi kasap, nu geulis sok jiga beulis atuh. Nya matak abdi cenah Abu Haji pamboreun rumah tangga teh harmonis wae tara pasea. Cek saha tong majarkeun abdi jadi ustad-ustadah ku batur disebut mubalik. Abdi rumah tangga tara pasea, pasea mah leuwih patan ece abdi mah. Hampir rumah tangga abdi di ambang perceraian tamang Agus kamari nyeri hate ku salaki 25 tahun abdi rumah tangga biasana tara pasea itu kamari mah rongkah ece apalun tatangga kabeh. Abdi uih ngaos di daerah Garut sengan sanes di Padega di ditu di daerah Parohan Cikanang ka ditu. Eta dugi ka bumi teh kan salaki aya da teu ngiring. Da biasa lagi sok mesra sok manja salaki teh geus nyampak di hareupeun imah ieu mah teu aya. Toong geuning aya di tengah imah karena kursi ngan kerja medut bari baeud. Abdi berusaha assalamualaikum teu nemalan. Sugan sakali teh assalamualaikum repeh. 3 kali assalamualaikum baeud. Bukakeun ku abdi teh sampeurkeun langsung gitu kunaon tengah jawab salam mama meuli nyeri hate mama teh capek keuheuh
bawa ate hoyong kopi mung. Bisi hoyong nenen dayang. Ari geus ate kunaon atuh baheud wae cing teh mama teh capek balik ngaji ulah kieu ieu. Nyeri hati mama tas ngaji banyak jadi kieu. Jawaban salaki nu mata kentu kana hate mah Agus bari nunjuk bari molotot bohong mama lain balik ngaji. Apa yang jadi alasan? Banyak cenah balik ngaji 3 rut dina bagasi eueuh sayuran. Cicing tong dikeprokan da lain japati jam sia. Setuju. Gitu tamang Agus biasa lagi cenah ari 3 rut masuk aya sayuran aya engkol aya pecai nya teuing teu apa jeung we susul ka panitia. Tak kitu mah Agus gitu tak alasan teh. Nyeri hati teh mantak abi mah embung nyeri hati eta terulang kembali. Tuh kenapa daripada abi balik ke dia kudu pasea jeung salaki mending ribut ka ayeuna jeung Mang Agus. Punten Mang Agus margi ieu mah nu biasa kitu ieu mah. Nu biasa ieu mah nu biasa. Cenah Mang Agus mah teu biasanya biasakeun ti ayeuna. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Yuk ibu cinta orang kakang Nabi mau sholawat malam Jumat mau sholawat 80 kali mata sholawat malam Jumat diampura dosa ku Allah 80 tahunan. Tong wa ka amin dan can macan oge. Bari ngaulaan salaki bari mata sholawat ngaulaan salaki malam Jumat ibu akur jeung maehan Yahudi 80. Jong neangan Yahudi kaditu ece rek dipaehan ku ece moal manggih. Mending kene unggal malam Jumaah salaki paehan. Si ngarti ece teh. Ieu masalaki babatukan teu ngarti-ngarti. Mending katikeun ka eueuh soraan ti jam 8 salaki balas dedehem di kamar. Kaneng Bapak. Kitarik ngadehem teh. Aya naon atuh Bapak sia? Saperkeun cu. Ari geus cenah kagok atuh da ieu keur masak di dapur yang harapan kompor, bawa jeung komporna ka kamar. Taro salaki teh bapak kunaon bet babatukan wae. Mama ka dieu ayeuna teh malam Jumaah urang maehan Yahudi. Pamajikanna teh oon hayu we ulang-ulang neangan Yahudi. Ari mama kalaluak deuk di mana bapak Yahudi mah eta dina jero calana mama. Budak seuri cicing janjian nu ngarti urusan bapak maneh eta mah. Ya Allah, ibu jam salapan menang 80 maehan Yahudi. Jam 12 salaki nanya rindoi. Mama naon bapak tunu bapak mah keul kaya budi urang paehan deui. Jam 12 menang 70 jam 1 tepikeun ka jam 3 tiap jam maehan Yahudi. Dijumlahkeun teh menang 8.000. Ari salat subuh kaberangan. Dihudangkeun ku hayam tatangga cek hayam betot. Tolojol teh entok cek entok teh raos. Subhanallah ngece kumaha bangga Kangjeng Nabi urang bisa berangkat karena ieu pengajian bari ikhlas hayang naon ti Allah hayang menang hadiah jalan ke kasur ka mana mah jalan ka Jogja ka dieu mah Pak RT nu mana tuh Pak RT teh Pak RT sekedap gerangan dia Pak RT. Abdi teh koyong pokaris we teh hese ka dia Pak RT. Pak RT ka dieu. Pangenakeun pokaris we. Oh. Pak RT punten aku itu na kursi mulu. Eta teh. Jadi kata kursi dia sang kenapa dia itu cicing hai cicing bisi buduk dah pokoknya nama Pak RT lamun api jami warang kahanap cicing RT tong kahanap saya perlu asisten buat malam ini ayo pokaris we tinggal di tah RT siapa RT ada subhanallah mudah-mudahan ya RT doakan sing ditampi iman Islamna Ecel atau ada ngaduakan RT kalanyang sering kan amin tuh mudah-mudahan Pak RT sing husnul khotimah
Amin ya Pak RT. Menikah ngadeg-deg ya RT. Pak RT saha nami? Pak Agus Pak Agus. Jadi sami itu Pak Agus. Mohon tos sabaraha tahun jadi RT. 5 4 tahun sabaraha gaji RT. Sabaraha? saya gajinya Duduk patir teuing mangkaning ari RT teh hiji-hijina aparat anu deket karahayat, hiji-hijina aparat anu deket jeung masyarakat kiwati Bapak R. Omat Kapa R. Oge Kapa R we. Aya Pak RW. Nah, ieu nu kudu ngajak pangheulana kana HDT kiwati RT jeung RW. Mudah-mudahan RT sing panjang yuswana. Sing ditambih-tambih barokah yuswana. Tambih barokah rumah tanggina. Moga-moga ya RT Agus sing tambih istrina. Subhanallah. Lanjut Maulid tong jadi masalah, nyebut muludan tong jadi masalah, nyebut maulud oge sae sadayana. Bu, naon eta seuri si eta mah kawas eho. Batur mageus reureuh seuri itu kakarek celengkeung. Oh, keun ku abdi kamaklum tadi dia mah nu ngaji teh lain jelema wungkul jurig oge aya. Ece, ari jelema mah pan keur ngaji teh sok dihareup dinu caang, ari jurig mah dinu. Itu, jadi si itu nu dinu poek teh ngaranna nyumput, ece lain jurig asta. Teu sopan mainnya jurig udud aja. Taraya jurig di kopea. Allahu Akbar maulud ece priyogi kauningan. Nyebut muludan priyogi ibu apal. Nyebut maulid perlu apal artina. Uyos diwartosan? Naon ari muludan? Muludan teh mak bener emak nyebut muludan. Muludan teh peristiwa. Naon cenah? Peristiwa nu terjadi dina bulan Rabiul. Aya naon dina bulan Rabiul Awal? Aya maulid. Kunaon ieu? Aya naon dina bulan Rabiul Awal? Aya maulid. Naon ari maulid? Tempat, isim zaman, isim makan. Waktu yang dilahirkan. Berarti aya tempat, aya waktuna, otomatis aya anu dilahirkan. Saha nu dilahirkan? Maulud, isi maf'ul. Yang dilahirkan pada bulan Rabiul Awal bukan Pak RT Agus, bukan Mang Agus anu jadi panitia, lain Mang Ohang anu tadi tas mere ceramah. Nu dilahirkan dina bulan Rabiul Awal masa itu adalah baginda Nabi Muhammad Gusti urang. Ieu sarerea itu sadayana. Rek mana milih ya kompak rek sarerea rek sadayana. Sok urang ngadaras Gusti urang Kanjeng Nabi Muhammad Arab Quraisy ujang eta nu ngamucik tidak di surat kadieu sagedap engah naik kadieu sok kadieu teh kadieu eta tengah itu atuh nu hijau Agus waktu RTW lah mukul kompak deui Rabiul Awal tarikan tanggal kedua April bulan tanggal kedua puluna Ramana Sayyid Ibu Siti Bina dibabarkeun di Mekah wengi Senin semuanya sholatullah semangat pada bersolawat lillah
raya koko terus orang tos kenging tan secatos kenging nyipatan serta harum Allah dalam nadoman itu dina tareh eta nusok dibacakan ku oce baheula keur leutik ku barudak dinia di masa ayeuna pasti diajarkeun ku ajengan sudah kelihatan geus kaciri bedana mulyana jungjunan urang Nabi Muhammad tong dibandingkeun jeung Pak RT Agus. RT Agus mah teu sakieu-kieueun acan. Jeung presiden, jeung gubernur, jeung bupati, jeung nabi nu lainna, jeung rasul nu lainna, moal aya nu bisa ngabandingan kana pangkat mulia Nabi Muhammad. Sok biar jelas Kangjeng Nabi mah name lahir ka dunia ge babar taya. Beda jeung RT Agus. Babar pinu. Sok kurang nadop ke jeung RT Agus. Babar pinu. Orok acan. Soca acan.